gagabah ngomong deh. Sila sesiai ngukur ini ke sawah ngagayur maneh di sawah es. Naon digawe emung ka batur ngedul selain ngedul. Aya ngomong mah bisangan kanyataan da jelema mah bukti jeung nyata atuh. Sakuring oge. Nya kudu kumaha deh teh? Digawe adi kaku kolot. Aya mah digawe emung dahar we saboboko beak. Terus. Wiwirang aing cing tepi ka dempak ilmu aing. Iya. Resep merah-merah batur di heupeut umum deh. Lamun ngawirang di heupeut umum, engkena bakal jadi sakonyong-konyong. Lamun geus sakonyong-konyong, bagitulah jadi caranya pokok, dasarnya lebih penting, justru baliau. Iya, itu juga belon sekuring oge. Cicing. Dina tengah-tengah king kaprihatinan galih sang Siratna Ayu Dewi Drupadi mama niratang ardeman saumanggulingan dadayoh ingkang Raja Prata Arjuna ingkang saweg dipun balak yang ngiratangi kairing dening Lurah Semar Badanaya. Ace pangapunten ya kaula. Pangapunten ya si Mabinu. Huluh. Pak, bapak mah. Ya, bapak. Sumping teu ngalaman panginten. Waduh, paman. Enggal paman. Rai pumaka bayar ka Prabu kita kieu. Yang askadi ngadawala iya mah omat bapa maneh ulah senanya hok mah aya di dieu mata sareuseuh geus teu hayang babarengan jeung bapa maneh nu sakitu pika sareuseukeunana eta mah sok buru-buru wae geus pasal sakali geus jeung papanjangan jadi jamu papanjangan kasopono kasopanjang kasok ngaruyung ke jalan pangapunten atuh waduh ngaturkeun semahaturan rawuh boyuk jeung rawa paman ditarima katur kasa aceu rai katuran ditampi nuhun iya si mami pangapunten punten ngahaturkeun semah pangabatos kaulana boyuk dampak Gusti Rawuh Juragan Anom itu gening indung ilaing di dia jang dewe karek datang ke pengalaman udang nah tuh telat teuing sumping teh kupiraji teh mulih ti jeung ngalaman ka supino nama kaulanu kumaha rai aya piranongan Naraka Prabu kedah kunaon ge teh piranonganana cabi saurkeun ing pakumaha tetelanohna teh naon teh cupais iwung ing pakanya munang oleh-oleh naon teh ngaramani teh minta lah saya nah si kunyuk teh cobi wa naon itu oleh-oleh atuh ibu cengenga anak baik numuskeun katerangan Tiraka Betara terus kumaha nuningakeun Raka Prabu teh cenah moal damang deui kitu mana we teh Gusti waduh tobat saur sae teh saur saka saur Raka Betara si jeung lamani kitu nu kakuping ku si mami teh atuh dawala Gusti nya bet detik hate ku kitu nya bisa ku kitu bisa kitu urang kudu dijeg iman di dieu ieu teh sakadar hitungan lamun nya tina gambar lopian mah nya Gusti Kresna gejug-jug dibletukeun kitu lewara teh ngaruwaskeun jelema pamali hukumna ge hareum
Kapan Gusti Kresna teh waspada. Wah, bagi kitu bagi kieu mangke lah. Kalayang jabit kitu nguningakeun Rai teh ditunjuk langsung Kuraka Batara kedah ngistrenan janten raja. Mimpin di negara Amarta dina sabeting Raka Prabu Tedaman. Kitu Rai. Kitu manawi tanu. Parantos ear masyarakat teh teh kedah kumantena janten raja teh margi nyakitu di kantun Tedamang teh sun jiga anak hayam dikantunkeun ku inungna sing cariak teh manawi teh. Ya, udah mun dewek mah jadi raja teh dah. Heh? Ieu kumaha? Mun dewek jadi raja. Heh? Pakaulan lagi nginum aspal deh. Ya. Bari mandi teh kalian aspal. Nya sing tepi ka bitu kanya beuteung teh. Jabit kitu Gatot Kaca goblok. Gatot Kaca goblok. Oge astra jeung ngadawala abdi kulang. Ceun. Kaula merenya Gatot Kaca geus dieureunkeun tina gawe. Geus lain pejabat borsa tapi geus balik ka masyarakat biasa. Gusti, tak kitu anom ieu teh waten. Aya artis di Tuang Ramawati jeung Lamani anom teh kedah liren tina damel. Margi dina masa salira janten pahlawan ngayuda teh senah aya dina pelantikan mantena ayeuna dilirenkeun deui ku mantena kitu nu ka kuping ku waten. Atuh waduh. Janten putra teh dilirenkeun. Ya. Umas Rai Gatot Kaca teh dilirenkeun tina gawena dina waktos ayeuna parantos teu ngajabat bauresa tapi mulang ka masyarakat biasa. Ijar meneng Gusti Raja Gengirahingkan nyar sakawis bingung saperlamangan. Ijar meneng Gusti Raja Gengirah kawis pinun saperlamangan aja jawaraga singkang samyalinu petengnya penggawe dari kalim pudang mega bidara Raden Putra Gatot Kaca sakedapan boten ngawasi ngandika kumaha jang. Waduh. Jeung Rama paman. Ulah. Sarebu ulah janten berusaha saulah janten duka dupi ieu alasan teh naon. Teu kudu nyaho alasan los ulah aya di nagara. Deka karepek deka kilujung deka kulonos deka wetan sapanjang Subadra leungit anjeun teu tanggung jawab. Aduh, tak kitu wate teh tiasa ngahalang-halang mana teh. Ieu teh artis Tuang Ramawati jeung Lamani. Kitu jan. Liren dama mantenya mah dek eureun jadi RT teh jigana. Ngurukeun diri. Kumaha ya geus kieu Pak ieu teh asa teu kahar kitu. Ih, komo dewek teh nyaho jan. Tawala jan. Iya mak, ayo tuturkeun mah urang balik ka Tumaritis jan. Engke heula mah aya tanyakeun nya Bapak. Dagoan heula urang-urang urang. Biasa jan ayo tuturkeun mah urang balik jan, balik. Ewi Sudiraden ngejat jiga nu sareksep ningal kana kaayaan Lurah Semar. Amuing. Ngejat inung silaing cu. Kumaha ieu teh? Mugia ninggali nyihunkeun alasan bae naon kalapatan putra nu saresna. Geus coba carita los ulah aya di dieu. Waduh. Dek nyingkah moal. Harjuna lajeng mesap pedamat pansarba. Lamun tengah jati pateni ku aing masayeuna. Amuing ujang. Ye aki teh ujang-ujang aki-aki teh. Usikanya disebut hayang bajagur. Aduh cilaka deui ieu. Jang kumaha deui geus ieu? Aduh, Mang. Dek nyingkah moal. Gatot Kaca barang ningal buri nyaina tungtung patroba.
anu dipika gila tim mangsa murang kali. Lajeng ini tanpa pamit, ngayos tanpa pemios. Dawala asta juga pede. Ampun. Aduh. Pak itu kumaha Pak? Ieu mah kieu ecek dek majang sirai ngedek. Tak kalek nuhun, dek tak Gusti Pangawalan nuhun, dek milu ka juragan Gatot Kaca ji. Teu wawuh ge teu ngaku bapa ge karewek teu naon. Bu tepi ka kitu caki-aki. Ieu naon deh. Ningkah asalnya lamun dek berat ka Gatot Kaca. Sakitu ji. Sun premios bae atuh dikira ningkah. Euy. Geus lain kolot bapa teh paengan emang ngewaeun euy. Pengen mak eceh cocodier wayah yang ditalak euy. Sia ka bapa geus kapangaruhan ieu. Aduh, Pak kumaha ieu teh? Jik, deuk ka karewek heug, deuk ka karewek ningkah. Sakitu da deuk bela ka si Gatot Kaca los. Deuk bela ka kaula syukur. Ay abdi mah son bade nungtik heula we ieu teh kumaha kawitna kalepatanana ieu teh anu saresna teu kudu nyaho. Sakitu teu kudu nyaho seuing. Jik deka KRP deka Kilujung deka Kulonros geus teh sudi babarengan jeung si lain anu. Gusti. Ari teh bapa teh kaeling. Teuing. Ah, tepi kaki itu paengan emak totol jar hayang diserahkeun euy. Nya deuk nyingkah we aya geus teu butuh mah ku abdi. Ini turi, Ma. Iya, Jang. Deuk ka mana eta mah teh? Ayo tutulkeun majang urang balik cu. Dagoan atuh itu Semar tepi kaki itu lakuna. Geus teu butuh sana babarengan jeung abdi. Anu matak bapa maneh teh geus teh linjang mata hayang diserahkeun hayu tuturkeun mah urang balik ka Sekar Mumejang. Eureun dek ka mana kawan teh jang. Eta bapa ka anak tepi kaki itu. Nah, aya seugma indung sampeuran tepi kaki itu belana. Kakang Semar. Ieu nu ulah sumelang. Dipangingkahkeun ku Sugiragen teh halangan. Sakedap deui kaula geus jadi raja, deuk hanyap ka sawarga urang menta widadari. 5 lobana keur kaula 3 keur akang 2 pikeun ganti Sugiragen. Kaula hayang boga ganti Subadra nu tangtu. Amwing nah asa cocok teh nun. Nya nuhun atuh rupina moal leungiteun teuing bisi mari pada jeung indung barudak. Ayo tutup. Kaula dek make mahkota kerajaan tiwang kira enak kaula geus jadi raja di Amarta. Amwing cocok. ACC. Kawala abdi mah kumaha Gusti Prabu Jang. Gusti Dupadi teh sasauran ditras ka kaputren untuk damang tras di pangkontras digusur kasurna oge. Ya tadi Jang urang balik ka Sekar Mume tuturkeun majang hayu. Jang, anu butuh ku pagawenya euy. Butuh nu pagawe. Karena anu ngabutuhkeun dek teh mihane atuh. Lain yang ngadebus wae kitu tamaul pagawean dia. Weuh. Kumaha ya tepi kaki bapak urang seling mah. Gusti hayang sia mah babarengan jeung anak. Jeung saha eta teh jang teh saka? Si bapak tepi kaki itu anu matak mata teh sudi babarengan kayu jeung mah urang balik ka Sekar Mume bisi hayang beunghar urang kaki maneh ka itu. Iya. Aduh. Naon joyang beungheur aing beungheur. Ya, tulus aing jadi insinyur teh. Paling insinyur tukung meureun. Tengah hina kitu sih di muka umum teh. Terus wiwirang aing tepi ka bulukan nya. Arang Dewi Sugiragen maneg di setengah king alun-alun. Sapratane pun trik pangirajalaan nyatlang si Mega Malang. Mangwas pada nerakaton. Mangwas pada nerakaton pada tumarangan. Anak putih tangan natsan.
pada katon pada tumarangan hanya sampai mega malam mega masalah tieta Sudiragen kaulah diutus maling Dewi Sudiragen eta masalah jigana nu pacakres ti anakna siapa beja nasna anakna teh gareng patuh eta anu pangtukang atas sakadang dawala ti cenah weh Nyai Sudiragen sanajan ceuk raja lamun ulah wargana milu sanak-anak bawa tapi kawa teu karidu-ridu ieu dek jabat Sudiragen unggul dek sabet wae gitu ati utusan nyiwat Dewi Sudiragen lir satabana kata hayam panawureun kantos hayam dipun sabet keran wah aduh itu emak dirawu kelong euy aduh iya sastra jinga ya kalabun salib ke pugu punjili kumaha aing teh punjili teh ih si aing keur ngalamun kumaha geus ieu malapur silakan tuh dirawu deui itu euy ya pura mun kejadian ieu ketempuhan buncut mau urang ku bapa ieu kumaha geus ieu lain urang tong make ponok heureut ieu mun pun urang eueuh nu nganyahwankeun Gusti Gatot Kaca da puguh ning ngajat ayeuna teh dipecat tina gawe Bapak juga kitu ka urang jeung ka mak lapor anu nyokot ratu teu damang ieu Gusti Arjuna tepi karobah dipake kasempetan eta ratu teu damang nya kawe meureun hayang ditunjuk jadi ratu daeng Bapak teh bisa jadi meureun euy dijadikeun patih kitu teh naon Bapak dijadikeun patih kusaha Gusti Arjuna matak ngewa ka urang geus mung babarengan jeung urang jadi urang namun kieu geus dibutuhkeun ku jadi kolot eta patihna patih naon kira-kira Bapak weh moal teu patih makta lu urang susu deh urang cangan mah aya nyaho nah urang cangan mah hayu hayang nyaho hayu hayang nya tepi ka pelebah mana urang ulah wara balik mun can panggih mah hayu jeung deka hayu jeung deka jang nyangan mah urang ya silakan yusin ketempuhan deh ieu jang kumaha ieu keur ongkos dek ngajual naon ieu Bang diajar nyalo wae kitu nyalo eng diajar nyarokol hayang nyaho cimumu leuit dua deui cimumu leuit dua deui cimumu leuit dua deui kantun lampah aslinya anu apruk-aprukan milari Dewi Sudiragen gantos Kang Winursita ucapa wontening pertapaan sumur halimun Mahapanita Dermaseta saweg kakamuan Ubatara Dewa Sanga Satria Pilih Hintani kaset tatamu anu tos saminggu mangalingih kaset bawa nun eyang pangapunten kawan ya hadir
Hãy